Sun, Ampes, Sampurasun, Ampes, amit ampunnya para lun, kahyang rumuhun, nyatana Gusti Nu Maha Agung. Hampura anu diseja kahyang Batara, nu ngaglarkeun makhluk sadaya nyatana Gusti Nu Murbawisesa. Kiwari wanci rojab. Nah, wanci rojab aya pamunut cenah di kabuyutan ngabahas bag-bagan pangradinan. Ya. Hari kitab Gusti teh aya nu katulis nya, aya nu kalisankeun, aya nu teu katulis jeung teu kalisankeun. Ari anu katulisnya disebat kitab Gustina, kitab suci. Nya. Aya nu teu katulis tapi aya dina lisanna, lisan saha? Lisan para nabi, para rasul jeung manusia suci. Aya nu teu katulis, aya nu teu kalisankeun nya, aya dina damelanana. Nya, eta nu disebat kitab Sastra Jenderal Rahayu Ningrat. Rupa-rupa nya nguningakeun ieu pamaksadan ya, intina naon dina kitab Sastra Jenderal Rahayu Ningrat, kitab damelan Gustina. Ya. Naon cenah maka jeung Sastra Jenderal Rahayu Ningrat. Ya. Bahasa silib, bahasa siloka. Ya. Anu ngaronyatkeun nya karahayuan sareng naikkeun derajat kamanusiaan. Ya. Tah ieu anu disebat kitab Sastra Jenderal Rahayu Ningrat teh ilaharna disebut weh pangradinan. Ya. Naon ari pangradinan cenah atuh panggihkeun deui nya jeung rasulna anu nyanak din. Ya, disebut pangradinan. Panggihkeun deui, wawuhkeun deui jeung rasul. Ya. Ayeuna wanci ya sakumaha panggihkeun deui jeung rasulna anu nyanak din mantak pangradina. Nah, saha cenah naon maka jeung kudu panggih nya itu naon maka jeung kudu panggih kumaha carana maka jeung hayang panggih ya itu aya rasul teh utusan ari din teh jalan kasalamatan mata karahayuan. Ya. Rasul utusan ngajadi paripolah Gustina. Mata paripolah Gustina teh kahiji kudu mawa seungeut. Ya. Ayeuna naon aya rupuyan. Ya. Rupuyan. Ya. Panggihkeun deui jeung kula anu mere kahirupan parupuyan. Panggihkeun deui jeung kula. Ya, nu ngajadikeun hayang nu kahirupan. Ya, otak cenah kudu ngukus. Ya, ngukus. Ngapung ka manggung, ka mana ka manggung. Ya, uri deui ka Gusti Nu Maha Agung. Yang menyan bodas, menyan hideung.
beras, aya gaharu, aya kayu gaharu, terus berupa-rupa ya gumantung karena kemampuan orang nya nemongkeun nya ngarawatan nu jelas disebut panggrati ya cenah ngaya-ngaya we tamah cenah dina siloka nya mana ya naon baca kaiji tadi parukuyan nya pangihkeun deui jeung kula anu mere hayan nu mere kahirupan sakulana nya Gustina ya urang kacipta tina naon tina taneuh kenal deui kana diri wawuh deui kana diri di jero kenia aya cai nu nyariara nya ieu hanyuang hejo cenah teang deui atuh luangna sakumaha manusia nu make karembong ca manusia nya para nabi para rasul ya manusia suci maka pangihkeun deui jeung nu make karembong hanyuang teang deui luangna maka aya babasan teuneun dihaneuleun sieun nya paragi nyokot nyaakeun tuna dihargang siang ya di mana urang bakal pangih jeung mangsa datang ya mata kene tina taneuh aya waruga jasad urang tina taneuh kaluhur ya atuh kudu jadi ulangan syukur di teang luang teh ya ngan syukur di teang luang teh ya naon muka jeung di teang sangkan urang panggih jeung saha manus wawuh kana diri berarti kudu wawuh kanu make karemong hete nu badagna katingali nya dina bab kalapa cenah kalapa teh muka jeung ditutup ku gula bodas aya ku gula meureum aya gula kawung aya gula kalapa ya hiji ciri dina wanci tirakat ya Kanjeng Prabu karantos tirakat di piwarang nyanak cai ya di sumur nu ngagantung di langit ya tapi di langit teu ngagantung ya ka bumi teu napak ya dipilarinya kalapa ya kala teh waktu ari Patu Prabu waktu Kanjeng Prabu tirakat beres tirakat piwarang nyanak cai anu ka langit teu ngagantung ka bumi teu napak ya kunaon cenah ya ari kalapa teh ya naon cenah silokana kalapa dina kalapa aya kulit ya aya tapas aya batok aya daging aya cai aya sabriji kulit tapas batok daging cai jadi anu ngeusian cai ke jero ya saat cai nu nyelera dina waruga jasa nu ngasupkeun cai 80% ya saha nu ngasupkeunana ya kulit tapas ya batok cai ya kalapa di luhurna aya gula ya silokana tuh cenah kahirupan teh kudu amis ya geuning peuheur tuh kopi pahit sen teh dua rupa aya
teh manis, teh pahit ya. Orang kudu apa yang kahirupan teh pahit, beueur, tapi orang kudu panggih jeung amis. Ya, gula kawuk, gula kalapa. Tina naon tina lahang, sarua lahang. Tina lahang, dua nama. Jadi tina kalapa cenah bijil nya tina daging teh diparut ngajadi naon? Ngajadi minyak nya diolah jadi minyak, aya minyak peletik. Ya, saripati tina saripati diolah ngajadi minyak. Ya, minyak goreng. Ya. Naon? Minyak sesapang gorengan. Jalan panggihkeun deui atuh nya jeung cai nu nyaliara dina waruga jasad sangkan bisa nganterkeun ka Gustina. Ayeuna naon eta aya bubur beureum, bubur bodas beureum cenah ngalambangkeun getih, bodas ngalambangkeun kasucian. Atuh getih nu beureum nu nyeera radio waruga jasad teh kudu bisa nganterkeun kana kasucian. Balik deui. Kasucian saha cenah? Kasucian Gusti. Ya. Kasucian Gusti. Mun di bulan Muharram nya seueur nya bubur beureum bubur bodas nya kono kadinya kemang nya kemang ros beureum kerang ros bodas aya campaka aya malati nya aya rampe kumaha cenah di amparan daun cau di amparan daun seureuh nya daun pandan ya carita urang cau ya daun cau ya carita urang ya carita urang rampah selera rampe jadi rampe dah rampah selera tak rampes ya rampah di urang ya naon dicaritakeun ku urang geus wawuh cenah jeung Gustina teh sing lantip sing ngentep seureus sing lantip nya ieu ngarautan ya sing lantip ya ros bodas ngalambangkeun kasucian beureum ros beureum ngalambangkeun oge tih nu nyerat nu warganya nah cenah kembang ros ya ceuk sakawa nya dina riwayat yen kembang ros teh cenah nya nalika baginda Nabi rek kasyudratul muntaha nya ngesang necak celak nyak celak nanya jadi kembang ros beureum ros ya kembang malati ya naon cenah melak di dina hati kasucian ya tapi coba ya sapiri lantip ya sadayana kedah nyenak wawangi nya naon kanggo karahayuan kanggo kasalametan sok naon deui atuh rek ditanyakeun murah ya ieu mah cukup saeuting sebenarnya teh aya nopah apa aya nok ya deui manik ya nok ya beas ya untung ya surutung
sisir tuh rujak nyak sengit nya surut tuh cenah surut nya saha ai surut teh jalan manusia anu nuswana ka Gusti nya tetap surut tuh ai sirot mah jalan ya jamakna hari surut ya jalan-jalan ya jalan ka Gusti nasa balik deui nyoko ka 14 manusia suci ya naon tetep mawa wangi mawa amanat naon nya eta kahirupan teh digambarkeun diibaratkeun nog beureum nya meureun bisa dirawatan jadi hirup jadi hayam nog hayam nah lain hayam soal badak sekalian hari hayam teh hayan hirup ya panggih jeung Gustina jaga nya rawatan yen kahirupan teh nya wanu jeung Gustina teh diibaratkeun loba lamun teu wanu ka Gustina atuh jadi naon ngaranna loba cincalan kacingcalan baik kahirupan urang kacingcalan kumaha cenah karasana tah lamun nog buruk nog kacingcalan baun teh eta kahirupan supaya henteu buruk jaga perawatan ya beas saripati beas macam aya dolar segala ya duit kencering logam ya penukaran dina kehidupan jadi alat ada ya duit teh dunia teh alat ulah jadi tujuan nya namun duit jadi tujuan dunia jadi tujuan malah panggil jeung gula sebab tujuan mah kudu panggil bau jeung gula jeung Gusti ya tak kudu dibejar beaskeun cenah jentrek supaya naon supaya teu salah arti salah paham, tergagal paham ya, nuduhan lain-lain tak mentah apa nanyakeun ya, ciri jalma bodoh cek baginda ya 3 ciri jalma bodoh ya naon cenah kahiji ya nyarios nya samemeh ngadang nyarios samemeh ngadangu ya can ngadangu sloba nyarios ya ngadangu ge acan tapi tos capetan ya nu kadua cenah ciri jalma bodoh teh nu kadua naon ya cirina nu kadua ngabantah samemeh paham paham ge acan nuduh ka nu lain-lain ngabantah wah matak mubazir ya entah apa sekali deui kade ulah oke hukuman tah ciri muka tilu ciri jalma bodoh muka tilu nya ngahukuman hiji perkara nya sancan jentre masalahna sancan jentre
jadi orang kudu bijaksana sedang kehidupan tetap aya dina rahayu ya. Cenah sisir aya henteu nya sisir deui bari pola urang teh sisir deui bari pola urang teh nya loba kerok mah teh loba lempengna lamun loba kerok atuh balikan deui loba kerok membalikan deui ya sisir deui ya itu baksana namun pamikeun deui jalanna aya bako aya sup aya naon rokok kolobot bako tampang ya bako mole naon deui daun kaun kolobot aya sup paheum nya nya dibawa duta ke pengembang deui nya menang informasi menang berita nya oyo langsung nya ternyata ongkek entah siapa siapa betul cenah aya tuh seureutna tah rujakkeunana cenah mata kahirupan teh nya pilih urang cenah kahirupan teh aya rujak caumas nya saya cau kapas naon deui aya rujak kalapa aya rujak asem nya caumas digulaan amis karasan kabeh aya kahirupan teh jo amis mulia mas teh mulia jo kapas sok sanajan baruga jasad urang ya leuh kapas ka ibuna nya ya ngarasa ripuk ngarasa leuleus tapi tetep mun geus panah jeung Gustina jeung panggih jeung Gustina urang karasana amis deui tadi rujak kalapa kalapa geus tadi ya aya nu make rujak roti ini serada modern karuan baheula mah sampel sampel digulaan sampel sampel kopi cair tong lobatin di pikiran mas jelas kehidupan pahit nya tah mamis mah lamun wawuh jeung Gusti nya teh beuleur anu gulaan gula bodas gula batu karasa amis ya jadi ya kitab sastra jenda rahayu matak cenah bere enteung deui anta kahirupan teh kade ulah samad kodong jian teh atuh nu segala dijelaskeun masih keneh can daek ngarti salah saha ya dan salah pula ya gitu nenteng kata baca nenteng baik deui cenah matak urang kudu kahirupan di kabuyutan nyontohan deui sauyunan sauntuyan pare nya pare ya hirup teh kareren lain sauntuyan sauyunan
saiketan ya sacangreut page sagolek page ya gitu bisi nya anda kudu menyaksengit cenah menyaksengit daya wawangi kabeh ya yen kaelopan teh kudu mawa ya karuhun urang ya nunuturkeun jalan tetapakan 14 manusia suci itu disebutkeun ya dan geus diwujudkeun ya urang nu teu ngarti teh deui atuh dabongan urang salah harti ya aya eueuh pelajaranana di sakola mikir aya nepi ka doktor aya eueuh mikir wah yang aya we nah teu mun ngayang-ngayang kunaon bak didamel ku Gusti cek sana bisa nyen daun cawe teh jadi hejo iraha Gusti ngecet daun jadi hejo sok ya ulah nyebutkeun Gusti teh aya nya naon buktina aya damelanan ya tah capek maka senang kabeutan mah nya urang nuturkeun geus hese komo deui nara nya urung cikabeutan mah ya tah teu make sumbu urung mah teu make sumbu caang nya teu make antera berat cenah amanat Gusti teh pada beda lain panguleun nya ampang kitab Gustina teh tapi da lain jinjing capek ngalaku sakumaha kayang Gustina pada lain cerita rek ngarahu Gusti capek kumaha dalam dunia mungkin diponokkeun we yus ecek Gusti teh can wayah kumaha urang bisa nolak can waktu can wanci nya gitu nya ngalaku ge acan geus ngarasa ripu ngalaku sakumaha kayang Gusti mah ge acan tapi geus ngarasa ripu ya kita baginda Nabi di masa si Rojabio uih deui ka cahaya Gusti pangikeun we nya asana tina cahaya Gusti mata gelaranana munding layati kiberna ngapungna timbaruga jasad nya dasarna nampu kasucian mulai tos panoh deui ka Gustina nya ruku sumujud ka Gustina ya sumujud ka Gustina mata gelaranana abdi dalam temes apa kanu sajeroing kanu musik malikeun temes apa mata satos ruku sujud ya naon satos ruku sujud nya meunang deui gelaran kulantaran juarang nya ngaping ngatik ngajaring tur mageran ye kahirupan kemanusiaan gelarna dharma paripolahna sakumaha paripolah Gusti ya welas asih sakumaha kayang Gusti jadi paripolah anu dari dharma teh ya dharma paripolah berdharma nah melaku kunaon buka sosial
Ya, penjelasan tina bag-bagan pamaradi supaya menemukan paceng keadaan papasyaan dina alatan keyakinan tanyakan heula supaya jantai. Jadi ulah sok gampang ngahukuman nuduh lain-lain ya ngenteu aweuh teu apa tanya ulah nanyakeun kanu teu apal ulah nanyakeun kanu teresep ya mun teresep abet hayang pasya geus we cukup teresep ya ya mun teresep teresep lagi kasih ya cukup teresep kan tadi paksa kuring ngeresep karena kemang ros ganti waktu kemang astana atau mungkin teresep pada bau di tanah kemang musim kemang nauge kudu meresep deui tapi bari pola kebetulan orang dengan lautan nemongkeun bari pola nya ayeuna kabetulan geus hurung nya hurung tenaga sum geus kawentar kemana-mana terus orang rek sombong nyoreang alam katukan nyawang mangsa nya ieu teh nyoreng alam katukan ya sok atuh kitab Gustina nu katulis baraca ya nu kalisankeun dangukeun ya anu teu katulis nu teu kalisankeun lakukeun naon hakeuna tujuanna hiji ngagungkeun Gustina agung ya ya harus gitu. Siloka sadayana pamiwujud benda siloka ngajadi kalimat dina kahirupan kalimat naon mata disebut rahayu sastra cinta anu munel nya terjemahan rupa-rupa munel kembali dituliskan mana ya nggak tulis ya tage ada mungkin rekam kan ya beda yang rekaman iya rekam iya rekaman pangdang orang namun hati orang mah masih kena kata jaya tafsiran abah we teman ngaya-ngaya nyepek wae nu penting mah akur nya wawo deui kenali kana diri ya nan aropa nafsahu tejalan wawo deui saha jiwa saha ya jiwa-jiwa saha nan aropa nafsahu jiwa-jiwa 14 manusia da aranjeuna marantena anu nganggo paremong ya itu painten tah ya syukur-syukur gitu jelas siapa mengas jelas mah nanyakeun deui ada kakak